cengcelengan hayam nya tadi ajka jeung tira hoyong meser cengcelengan hayam ta ajka jeung tira teh ieu ajka ieu tira nya ngan aya cengcelengan anu geus jadi Bu Tejo nembe bade ngadamel cenah kumaha lamun ajka jeung tira mantuan ta jadi bade meser celengan ieu teh si ajka jeung si tira teh tapi cengcelengan tah can jadi cek si ibu nate bantuan atuh cenah ngajieun cengcelengana ieu kan ngajieun cengcelengan mimitina ngayak heula geusik tah ieu teh geusik geusik keur diayak ieu teh terus lemes pisan cenah geusikna cek si tira teh yang ini geusik nggak kesik gitu kebul jadi kena mata jadi gitu bukan cerik ayeuna sadiakeun pakakas jeung bahana cenah nah ini teh cetakan jang cengcelengan hayamna ini kesikna eta jeung pewarna Bu Tejo man ieu nyontoan Bimo bisa praktek sorangan cenah ieu tuh galokeun taneuh porang keusik jeung cai anu dua asupkeun kana jero cetakan tuluy dedet-dedet lan tina cetakan tuh jadi itu cengcelengan hayam nya nu salajengna siga nama babari emang babari tuh cek si Ajka oge babari cek si Ajkia ieu teh nama cengcelengan hayam teh ayeuna dicetak we dina cetakan ieu teh cetakanna tah cik urang tingali hasilna nah wah jiga nama seueung cai cek si tira seueung cai ngadadatkeunna kurang tarik cenah geuning teu babari hese kitu nya teu ieu karya babarengan cenah kuring babarengan nyieun jeung reueus Intan Hestika Desi Anjriani Layut Ajka jeung tira teh hayang nabung cuma jadi ngajieun cengcelengan meser ka si Ibu Tejo jadi pesan teh nya anu bisa diambil ngajian sebuah barang teh butuh proses naik gitu nya paham teh caritana bisa ngerepotin nah jadi naon itu ngadamel naon cengcelengan hayam